Kegiatan atau usaha yang dilakukan Buka warung sebelah sareng salon. di mana tempatnya? Ya alamatnya. Alamatnya di PPL TP 1 nomor 6. Kumaha wae dagangan anu disajikeun? Gimana? Kumaha wae dagangan anu disajikeun? Ayah sebelah, ayah foto, ayah pisjo, sareng minuman sanesna. Kalau wae anu belajar. Ayah wadah dulu paling. Sareng sanesna di luar kan. Dirahat Usaha atau 1 tahun. tahun.